ngaronyakeun dina seni sareng budayananya. Beureunya nganu kumaha deui pamimpin teh nyeun bintang di model Bapak Agus anu nyaahkeun budaya anu landung kandungan layar aisyah adil betul bijaksananya nu ngalaksanakeun aspirasi rahayat. Mudah-mudahan jawab cek keteranganna lintang ti pamimpin anu soleh anu bakal diijabah doana. Pamimpin anu adil mudah-mudahannya rahmat sareng pitulung kagungan Gusti Nu Maha Suci cing larak tumraka pangersa Bapak Kades. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Tukening para sepuh pini tokoh-tokoh sadayana sarumping alhamdulillah. Ayi Mahmud aya Ketua MUI alhamdulillah mineng kageri harja teh. Ketua pelaksana mudah-mudahan sami cing panjang yuswa agung barokah. Sing gede milik didoakeun tukang cepotnya. Alhamdulillah. Ya, lanjut dewek aya Bapak Haji A. Umar aya Supri, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat. Itu damang mah Bapak Haji Abu Bakar, Bapak Bupati. Bapak Camat aya Supri. Gening Bapak Kades Bangun Harja aya Supri. Alhamdulillah. Digana Kades Sungguh magalede euy nyawerna ka daerah. Alhamdulillah. Ibu Uis Purwawirahma alhamdulillah aya Supri. Bapak Camat Ibu Imas aya Supri. Alhamdulillah. Bapak Gagan Purwawirahma aya Supri. Kang Mei aya Supri. Ketua Karang Taruna RW 08. Kang April aya Kang April. Alhamdulillah. Bapak Agus Gumira aya. Seksi acara mantan RW 08-nya. Alhamdulillah suka cikih jadi kene. Atuh para putra penggemar dewe. Para putra Ki Harja 2 anu dipimpin langsung ku Bos Ada Sutisna alias Kiprana Lewu hadir. Serang reng-rengan Teh Mira aya Supi. Gening serang Kang Iwana. Ibu Haji Yani aya. Alhamdulillah. GMC Supi di Cimahi alhamdulillah. Terang Pak Hajina Supi alhamdulillah. Bade nyawer. Ejak kalau yang kasiron nuhun sateracan. Abang Pai aya Supi. Mama Eti aya di Lumer. Serang Atatangna. Kang Jailani aya. Sen Mamuja. Kang Cecep Pindad aya Supi. Alhamdulillah. Pantas aya di Lumer. Begini. Alhamdulillah. Kang Yosef. Yang obat-obatan alhamdulillah jangan promes ora ge bieu. Sobara puting teh sare teh silebungan di temur batur tenaga sesa secara ranggul leungeun oge. Geus dina diuk cangke nyeri. Bapak Haji Dedi DMC aya Supi. Alhamdulillah. Berupa miarta wayang golek aya. Alhamdulillah. Aturan kasadayana hapunten bieu anu kalangkung teu kasebatnya. Bapak RT-na, Bapak RW-na, Bapak Hansipna. Mudah-mudahan Bapak Kapolsekna Supi. Mahasiswa sareng mahasiswi mana? ISB sareng SMKI ya, Kadari. ISB sareng SMKI Kadari. Abah 11 meter aya Supi. Aya. Alhamdulillah Pak Iimnya. Mohon Bapak AKP Roni sami Supi deui di depan. Simohon diangkut sawerna. Abah 11 meter saja Pak Iim gitu. Bapak Dalang Yayat aya Supi. Bapak saha?
Dalang Dedi di Cibodas aya nu Jagung Agung teh ya. Dalang Bayu di Parongpong. Ibuna Ibu Hajah Nung potongan nasi aset Ibu Hajah Nancy ya alhamdulillahnya yang penting orang cumpon ngalaksanakeun gawe tugas jeung kewajiban da we mending nama orang teh ibadah deui nya sakumaha perintahan mantena anu kagungan Allah subhanahu wa ta'ala wa maholakul jina wa insa ila yabudun hartosna teh patos-patos Gusti Nu Maha Suci nyiptakeun jin jeung manusia kajaba kedah ibadah ditikeun pikeun ibadah ngan samemeh ibadah urang kudu jadi ahli heula ibadah kudu ngarti heula kana ibadah sabab lamun ngagara hiji pagawean tanpa ngarti bakal mubazir ka ditu capek gawe teu kapake moal aya nu muruhan nya kitu moal patos-patos Gusti Nu Maha Suci marentahkeun lamun teu dibarengan jeung buruhna nya tiap-tiap anu marentah eta pamimpin tiap-tiap anu marentah eta nu boga modal nya tiap-tiap anu marentah eta nu kawasa nya tiap-tiap nu marentah eta dunungan marentah ka saha marentah ka anak buahna nya tiap-tiap marentah pasti bakal muruhan sedangkan buruh ti Allah Subhanahu wa taala mah 10 kali lipat Ajun eling sakali ka kaula dawuhan Allah kaula mah 10 kali. Ajun deukeut kaula leuwih deukeut. Nya. Ajun jauh kaula leuwih jauh. Nya. Samemeh urang ibadah kudu ngarti heula naon ari ibadah. Nya. Kumaha ari ibadah kasaha kudu ibadah. Nya. Ulah teh pugu-pugu jeung gecruk kepeda batur maracul jeung iluan teh macu. Nya. Kebawakeun ku sagala kaba jadi teu puguh nya moal puguh di rumahanna teu puguh nu nitahna jadi cindakna capek gawe teu kapake nya pelengkung bekas nyalahan nya tuh teu manjing parentah jog gecruk ke pipilueun nya nyahoana tibatan menang buruh kalaka menang panggebung gubernur naon hari ibadah teh nyieun pagawean hade nyieun kahadean ku barang pangeran ka barang pangeran tuh nya ada dewek ngagaji ka panayagan dewek nu bogana pangeran panayagan nu gaduhna pangerannya nya antara nu mere jeung dibere eta keneh makhluk anjeunna wungkul nya jadi ibadah teh naon migawe proyek migawe pagawean nya kamana barang ibadah ka dieu ka pada urang habdul minanas nya tulung kanu butuh nalang kanu susah nganteur kanu sieun jahit kanu titeuleum mere kanu daek nyaahan deudeuhan ulasan asihan tuh sidik tabligh amanah patona mutmainah mahdiyah rohimah jeung mulhamah tuh ayana di mana di leungeun katuhu atawa di jalur katuhu anu disebut jalur rahmatullah lamun urang lempang ngajalankeun ngalaksanakeun proyek rahmatullah ka dieu teh sarabat anu disebut surga teh nya jaminanana naon ai surga teh tempat kanikmatan tuh eta di dieu dipisahkeun antara rohim antara rahman nya ayeuna lawanna nafsu katuhu bade nu sae nu tadi teh rahmatullah lawanna teh nafsu kenca nu disebut laknatullah teh lamun urang migawe dina jalan laknatullah karituna lamun naon lempangna teh endingna bakal cilaka eta bakal digebrus ka neraka naon aya neraka nara teh seuneuk ka teh anjeun jadi nu ngadurung anjeun teh kalakuan anjeun sorangan tuh
cek dalam dia maratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa komo pangeran tapi tetap tergenak lah bikin lapar bakal jadi hakimna diri nya melak hade buahna bakal hade melak goreng buahna bakal jadi goreng nya goreng jeung hade moal apa ini salah jeung bener moal apa ini tuh Gusti Allah mah geus cuci tangan geus dipasrahkeun dan dibrokeun ka alam dunia segala-galana oge tuh nya sok naon pikir ku anjeun anu dipika butuh dipika hayang ku manusia eueuh di alam dunya pan aya kabeh geus nyampa nya hayang naon oge asal daek ngalengkah ikhtiar tuh pan urang meh gelar ka alam dunya teh sambu mah geus miheulaan ya tanggal cau geus miheulaan tuh pare leuwih ti heula nya padahal ieu istilah naon dalam macan datang tapi kacang panjang geus heulaan kapan jaran bener kitu jeung asupan lu opak nu segede kitu lu opak nyiru oh nyiru itu sapi digantungkeun sapu eta mah tuh jadi kudu marifat heula awal-awalna ibadah teh nya tuh awaludine marifatullah nya tuh pangeula-heula dina agama teh marifat heula naon ari marifat teh nyaho nya lamun teh nyaho moal manjing ahli nya jadi cindekna ibadah teh ka papada urang tuh barang gede tiap-tiap aya ngaran pasti bakal aya barang misalkan urang ini seharian enak ke tanah suci ke Mekah terus sholat kabeh nya tah sholatnya teh ning hareupan Ka'bah encaeun katuhun hareupeun tukangeun kabeh sholatnya ning hareupan Ka'bah tuh kadang-kadang dikulilingan diciuman Ka'bah nya tah ayeuna urang lamun nyolatan Ka'bah hukumna kumaha musyrik tuh sedangkan ari musyrik teh dosa nu panggede-gedena moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala tuh nya tuh sok pikir daya dunia jeung akhirat teh beunarna teh lintang ti ku jalma-jalma anu malikir tuh jangan menang hikmah cok dek nyolatan naon di tanah suci kudu nyinghareup ka Ka'bah nya carana sok ayeuna misalkeun leungitkeun eueuhkeun Ka'bahna urang geus salat saha nu katempo urang jadi saha pahareup-hareup beungeut teh tak kadinya ibadah mah assalamualaikum tuh jadi cindekna ibadah mah ka manusia barangna leret dina awis salam assalamualaikum kencaging katuhu tuh leret kencaging katuhu bisa aya tatangga anu bedahar tuh bisa aya tatangga anu kalaparan saluhureun hormatkeun pentaeun sahanapeun kitaheun bereun tuh eta barangna mah nya naon pamali utuskeun atau diparentahkeun ka manusia coba manusia mah makhluk unggul makhluk mulia nya unggul segala-galana disampurnakeun budi pamilih akal rasa jeung perasaan tuh so pikir kusirai apa eta teh Ka'bah teh damelan Kangjeng Nabi Ibrahim lain tuh sedangkan dari harita zaman Kangjeng Nabi Ibrahim para sea jeung bapana degelung jeung bapana teh tuh masalah patung teh nah bapak ya beut nyembah pangeran anu teu bisa ngomong nya bapak beut nyembah pangeran anu teu bisa ngadenge teu acur-acurkeun ka pasea tah mun teu dipisah ku RT mah harita untung aya Pak Agus untung aya Pak Agus saeuda teh nah ongkohnya rek karamana tapi Kangjeng Nabi Ibrahim ngadamel Ka'bah bari jeung dikudukeun jeung hareup ka Ka'bah salat yang kiblat ka Ka'bah aya naon di dinya pikir yo ongkoh ulah nyembah kanu teu ceurian teu ngadenge teu ngomong
nya mikir kayaknya model kieu di pasantren aya sepuhna kiai tabureun kiai teh geus ngarasakeun maneh geus kolot umurna neangan penerus neangan gaganti pikeun dirina nya neangan generasi anu beunang kapercaya anu cerdas anu tangkas anu jenius anu berpikir tuh nya terus ngayakeun saya marah tuh sing saha anu bisa ngajawab tuh kena pertanyaan di kuring cek guruna teh eta nu bakal jadi gaganti kuring tuh jadi cinana eta teh istilahna saya marah tuh pan pikeun jaman teh mikir mah yakin nya mah teh kana kabar tuh tapi kerja mah mikir mah lain kana kabar tuh jadi tiap-tiap penerus dituntut santri atau penerus anu berkualitas, anu cerdas, anu tangkas, anu bermutu, anu berprestasi. Model Bapak Presiden Jokowi mau cicing di istana negara lamun teu berprestasi. Ya bener kan. Anu urang mah pangkat RT atas sababna belegum kan urang mah. Nya jadi datangna ka pangkat teh pikeun jalma-jalma anu ahli cek keterangan di mana-mana nita kalain ahli maka tunggu kehancuran. Maka nyeun bobok kudu make ilmu. Nya. Jadi ilmu. Naon ari ilmu? Ilmu teh cahaya. Nurun. Nyaho salah, nyaho bener teh bisa dipisahkeun ku ilmu teh. Nyaho halal jeung haram dipisahkeun ku ilmu. Nya ari ilmu imamna sakabeh amal tuh jadi gawe urang teh kudu make ilmu nya jeung amal naon jeung amal kudu anut kana ilmu tuh pan kitu teh nu penting di alam dunya mah ilmu nya tanpa ilmu mah cilaka diwajibkeun manusia teh mimiti tina Aisyah nepi kalian lahat diwajibkeun ku Gusti Allah piwarang ilmu ilmu nu mana ilmu anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala tuh. Nya. Peniti agama jeung Quran teh lain slogan unggul. Lain konsep unggul. Ieu teh pigawean proyek. Agama Quran teh proyekna proyek akhirat tuh. Naon ari akhirat? Akhirat teh ari akhirat tungtung. Akhirat teh gawe jadi tungtungna gawe. Tuh. Batak menang ganjaran jeung menang siksaan dina tungtungna model ayeuna peuting ieu eta urang tadi urang geus dengeureuan jelema tuh tungtungna teh moal tenang neraka teh panas di imah teh derek sare boa nu ditengeulan ku aing teh dendam boa unak-unak sieun datang ka imah bari mau bedog tuh geus kahukuman ku pribadina mata cingkarai di alam dunya keneh cingka nyahoan mana neraka mana surga cingka panggih jadi ahli tuh tinggal nuluikeun di maot ka itu mah da dunya mah gambaran akhirat di dunya na lolong ka itu na ge lolong di dunya na sasar di akhirat na ge sasarnya tuh kita kudu beres dituntut beres roes nya di mana-mana urang maot terus teu beres masalah urang dah balik deui ka dunya dah budak-budak kita polisi deh kan urang nganyuk motor nganyuk mobil lamun teu beres budak-budak urang ambon geuningan nya kadang-kadang dipogat tengah jalan tadi kan motor goblok siap guna sino motor hoyong goblok dibayar tuh beres lah atuh cicilanana bayar tuh dituntut beres segala rupana nya beres ibadahna beres amalna tuh beres gawena beres nyimpunan kewajibanana beres nyimpunan hakna tong jauh-jauh di rumah tangga sok teu beres sok sabulan ya pamajikan tong diresikoan kadak ke pamajikan sebab naon teu beres resikona ini baudan kan dicopok ngejeret teh beuing ngerekor disudi anjing gitu salah pada si euis gitu kan yo keterangan prek di mana-mana anjeun geus beres salatna geura leumpangan di muka bumi kaula tuh
gerak nyebar dituntut beres heula nya Made sholat bahwa ka agul sholat oge Gusti Allah geus nyanangkeun geus nyayogikeun neraka we pikeun manusia-manusia nu sok sholat sholatna nu kumaha tadi teh teu ngadulungan jeung teu manjing parentah jeung teu manjing ilmu jauh sholat teu nurutan batu dipilueun KTP Islam ditanyakeun deh lah dinu bapak ieu mah betul ge kitu komitmen atuh ulah tuturut muling simpanggi tiap-tiap aya ngaran aya barang naon ari Islam tuh nya inna dina indallahil Islam yen satemena agama nu dipikaridona ku Allah Subhanahu wa taala teh agama tuh hartikeun kabeh belebuk atuh sia teh ari Islam bahasa naon tuh bahasa Arab hartikeun jeung Islamna atuh bete para sehat pengan para sehat wae geuningan empo Hindu geuleuh nempo Kristen ngewa empo Buddha geuleuh kadang-kadang Islam jeung Islam para sehat darnyeun golongan masing-masing marukana eta meureunan dipikarido kabeh atuh inna indallahil Islam teh sundakeun kabeh hartikeun yen satemena tuh agama anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala teh naon ari Islam al-islamu man saliman muslimuna bi lisanihi wa yadihi tuh gentekeun naon hartina Islam teh yen Islam teh agama salamet jeung nyalametkeun ulisan jeung kudeungeunna jadi tegasna kumaha agama anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala teh agama anu salamet jeung nyalametkeun ulisan jeung kudeungeunna nyalametkeun saha nyalametkeun diri sorangan jeung nyalametkeun batur tuh mawa balukar anu hade anu nguntungkeun sabab urang butuh ku batur butuh ku urang tuh makhluk sosial manusia apa urang menang rezeki teh hasil tina kahadean batur boga duit dibere ku baturnya teh ieu baju hideung baju alus menang batur sarung hideung sarung menang batur sapatu iket menang batur segala menang batur mah geus nyeun kahadean ka urang ari urang can nyeun kahadean ka batur nya ieu mah dengki wae dolim wae ka batur teh batur meuli motor urang anu panasna tuh kasiksa teh eta neraka teh kahatikan eta mah tuh mata kudu kaharti teh kita parasia ke can kaharti can panggih teh asapang aingna asapang salatna kalau kana naon meureun salat teh udah ka salat can kaharti mah asapang bener nya itu naon bete nya tawakaprak can kaharti mah tawakaprak can kaharti seret ken cakatuhu sering selametkeun ayeuna batur nyieun kahadean ka urang coba pikir nya digaji ku batur dibere ku batur pangieungkeun ku batur nya kayak urang geus nyieun kahadean naon ka batur tuh pan acan nya geus na cepot eta duit yang menang digawe duit menang saha beli baju teh duitnya di saha menang batur nya radang macul pasulna menang batur sawahna sawah batur teh nyaho melak yo kada wak ke dahar nyampak dina piring nyanguna ge bisikanna menang batur menang pamajikan anak saha dikewek jadi batur tadinya ibadah Abdul Minanas nya otomatis di mana-mana bersih Abdul Minanasna kadoliman bakal otomatis bakal nyambung kena Abdul Minallah tuh nya sebab manusia rahasia pangeran rahasia manusia deket alabatan naon tuh lain dicerowokan ya Allah Akbar dicerowokan
ilah ya Allah abdi juga batur teh Allah teh kumaha kuring padeukeut jeung anjeun wa nahnu aqrabu min hablil warid urat beuheung jeung beuheung na masih kena aya anda tapi kaula jeung anjeun deukeut alabatan naon raket alabatan naon panon bobodasna jeung hideung na masih kena aya antara tapi kaula jeung anjeun geus antara pangihkeun saha Allah teh di mana ayana Allah teh tuh nyebut Allah beri teh nyaho can panggih teu panggih-panggih moal panggih da teh apal kana dirina ujung-ujung ka Allah ka dirina sorangan teh nyaho mata kuncina lamun hayang panggih jeung Allah panggih hadeula diri sorangan saha ari manusia naon ari manusia di mana datangna manusia beraya di mana ari manusia bakal balik ke mana ari manusia jeung naon bakal dibawa dina bangsana balik ke manusia ya bakal aya balik tuh sakote kayu api boh hade boh goreng di balik tengkul nya bener kan kusari balik tengkul anak urang tuh kudu bisa maot sameh mah tong nyapekeun batur janggang ken kitu ge jeung nimbang-nimbang timbang ti ayeuna nah urang teh geus kahadean naon tuh tapi ditimbang di ditu deuheung lamun aya timbangan apa kumaha lamun eueuh timbangan jadi pasaha jadi ditu mah eueuh kilo entong itu mantu buka jawab di ayeuna ini kalau mau kode kamu ditaros kamu cek malaikat mantu buka berhirup lagi noyot dengan dengeng ada kamu geus mau itu pigawean parentawa mah holah tujinawa insan iya ngaya budu teh beranu hariru ayeuna geus mau kadongdora geus maot mah tiap-tiap anu mau pegah sakabeh amalan-amalan geus semua bisa beraktivitas ku anak pamajikan oge diusir kan nya sarieun diusir diantar ka kuburan geus di ruang sul ditinggalkeun eta kade lamun cinta ulah cinta teuing lamun nyaah ulah nyaah teuing sebab naon hiji waktu hiji masa anu dipikannya aku ajeun anu dipikar resep ku ajeun bakal dipegahkeun ku kaula nyaah tah nu cinta dipikar cinta dipikar resep dipegahkeun mata kula benci oge komo nu benci itu we ilmu mah ieu mah suti haram wayang haram hukuman ka batu teh salat dulu batu teh puasa hewa sampang bener na we anu ngawayang haram nah haram mun dilag-lag mawayangna ku dia goblok bahasa mubadir oh mubadir ciptaan Allah Subhanahu wa taala kabeh manfaat boro-boro nu alus kabeh dina pikiran dina utek ayat buku ari hate rabijun tiga kedongdong di luar remes jero cemet pangikeun mun ngaji pangikeun sajabana ti nyareat jeung hakikatna jeung tarekatna beh marifat nya bener kan pangikeun buahna pangikeun sikina cuma di abul-abul di temong-temong buah gedong muringnya nya buah hijau parupana alus burung di temong-temong eta buah mahal, buah halus, buah ngeuna berencana tuluh koneng rupana ge diangsil-angsil ka batur diameng-ameng ka batur ai pege teh bodi pura mah dipiceun tah cabangna teh di hakana buahna we tah jadi palire acan tah kana di geprong laleur teh tempat teruntang nya pek sikina pelakeun keur sambeureun petikeun alaeun anak incu ya tuh ngaji mah ka jero naon bangna salat kudu sujud ka hanap nebongkeun naon ka antel tarang teh ka hanap hadi teh deui nuduhkeun teh datangkalan sarujud kena tangeuh tuh pikir lintang dinu mikir
Papan sumber daya alam da ayeuna di handap hungkul bade emas berlian inten tuh permata dina jero taneuh sok teuleum ka jero atuh beh panggih jeung emasna manusa beh panggih jeung berlianna manusa beh panggih jeung mutiarana manusa teuleum ka dasar laut sok itu di mana-mana manusia sujud teuleum ka jero maka bakal keluar mutiara emasna manusia naon sabab manusia ayana di jero manusia mah di jero gaib manusia mah nya dina eueuh terus aya terus eueuh deui naon disebut gaib teh jeung manusia mah eueuh naon eueuh kagablek diri sasampiran awak sasampayat